sabaruan. Pelanggan dia dari siram-siram aja buat kalian nggak skill kemarin mana kaki dia ya biasanya cuma ya yang datang potongan kecil ya begini ya rapi mah lebaran teh oh hari rapi mah ngenaheun ka jereuna lebaran teh atuh batu ganti-ganti cat imah nanti orang mau rapi-rapi banget tuh ya mbak kajian di ngenaheun gitu tegang kikit mencan katanya mau kena wae geus hari bolong ka mana lu kata meureun besok ya tadi gua diwac jalan aja capek bersih sorangan wae jalannya meninggis macet diharap meninggis padet ditupang meninggis nyaheng oh batu nomor Marudi karek lebaran meni SCP sarek nyebrang eta meni aya kuat sajam leuwih marek nyebrang aing buat meuli eta tur ka pasar kaki ka mereka kiki ya nya ekos batur kitu meni kuat alet-aletan ngaranna mudik beres tahun sekali sono jeung jeung kolonta jeung keluarga meureun anu di kota nu ngarantau balik ka lembur baru nangeu cenah hayang papanggih karena harus tahun sekali wajar orang mah jangan diakun doang akan berhubungan masih selama atau di perjalanan nanti sampai ke tujuannya ngomong-ngomong ikan kiki kemana sih aing ini bisa isen biasanya seperti ayah ke dibulak balik segala pasal gosokan aing nama gue rasa paling gitu kerasa geringan jarang deh orang lebaran ya sedekar kamar puasa ya alhamdulillah orang pada jengereuh ge nya. Dulur-dulur rena teh orang kadang deui bakal ngadapi lebaran ya. Terus dulur orang nu rek marudik ya tahun-tahun ayeuna. Tadi kuat macet jalanan ge pusut teuing arek meuli sayur keur sahur ge kuat meni ayam berenang setengah jam mah. Sajam lah kurang lebihna. Macet teh kira-kira itu teh berenang sarono yang papangi jeung indung bapana jeung keluargana di lembur nu ngarantau di perkotaan itu teh lah nganu kudu bisa nitipkeun doa ting salamet sampai tujuanna waya bae di mana ge sing jauhkeun tina sagalana sing disehatkeun we kitu nya najan kumaha ge meureun setahun sakali teh nya geus jadi biasa gitu, geus kebiasaan mudik lah orang mah gitu kan. Di daerah mana-mana ngarantau. Nya nu can bisa mudik tahun ayeuna nya kumaha atuh. Dina mah orang zaman telekomunikasi bisa video call, bisa ngabaran, bisa telepon, mungkin kauangan gitu meureun. Nu bisa mudik mah nya intina mah sing sarehat lah di mana bae ayana ge. Ngomong-ngomong rek ngan si Turbo ka mana meureunan? Aing udah panggil. Nanya ya bisnis ya, bisa banget nanggihan. Bis, ada kali saya ya. Set, eta di dia. Sebenarnya di situ begini. Ulang-ulang wae sih eta agar neangan cacing kalung. Saya cacing kalung di mana sih? Eta di dinya geurengan ulang-ulang wae. Tadi orang neangan wae Kang Kiki ka mana sih ka karek tembok? Nya urang mah tuh urusan sarukos batur bisnis lah. Oh, biasa sibuk. Oh, ya sibuk lah. Paciweuh ayeuna. Aya naon sih? Biasa aras urus jual beli hayam. Dek lebaran. Wah, lain paciweuh hayam meureun kamari sibuk mun aya ambaringkung kitu nya leuwing geuningan. Nya tong ditanya tuh ambaringkung gitu mah alhamdulillah euing mah. Di mana-mana oge aya wae undangan meunang wae kupon. Buset. Sentimen amat. Geuningan Turbo teu diberes sih. Nyaho meureunnan, maneh mah meureunnan katemponna rada aya meureun teu dibere jadi era. Buset aing aya mah teu senang atuh meureunnan. Nya euing mah geuningan aya di luar dibere kupon cenah teu taneang ke poe itu cenah ka ditu nya euing mah neang we. Atau mau dipilih-pilih itu diayak-ayak atau kira-kira we atuh emang ayak itu masih Kang. Euing mah meuni heran akan kamari mirip ka 5 balik mah geus kakale tak kitu kawetan kulon
eta geus rek magrib meunang di wal. Kami abari kan kuing ka jelena. Ari uing mah wae biasa. Moran sia mah teu meunang nama kumaha beungeut. Oh, emang beut kayak ganaon sih? Oh, beungeut sia mah tak kitu katembon siga beungeut nu beunghar jadi henteu layak dibere. Set uing beunghar mah tuh Kang Kiki geus moal butuh kana anu kos kitu atuh meureun. Lah nyaho teuing. Geuningan aing mah dianggapna jelema teu boga teh kumaha, geuningan aing meunang wae. Kamar Oh, kupon kuat menang deui aing. Oh, uing mah aneh. Mangkani aya nu liwat kita di mana? Tas di ditu, cer di pulau, cer tas mah di kaler. Eta jelema meni obatan kolecer. Menang baringkung, ari uing. Oh, eta geuning kepat wae cek tukang dagang teh. Oh, nya aing bau. Nek kumaha teh kepat. Sugan meureun pohon kadidinya mah turbo tak teu kaberena mah sugan. Poti mana enggak tahu ge uing mah. Ari pokok mah sakali 2 kali atuh. Lah iya lo, emang tahun kemarin teu meunang dian. Bora ari pokok mah sakali 2 kali Kang, imang 2 tahun ge eueuh. Lah nemen amat sih. Lain nemen parah. Sugan teh kamari nempo blotrak nampolan naon kadang eueung keur liwat di buruan. Aing keur ngalatung gulawi. Nunggu lawi. Lah heuh. Sugan teh geus meunang kamari pan meunang sembako sugan teh meuli daging na meureun. Ting blotrak urang batak teh nyamperkeun ya era. Emang daging kudu teu beken duit. Duit teh di mana aing? Ya ilok meureunan aya nu mere meureunan. Anu mere sih sok gadag. Kang Kiki tah mun badan kolecer mun ali mau balik masa Ya euing mah loba banget euing mah jeung teh. Da tahun kamari henteu meunang teh tahun ayeuna teh kuat merebet meunang mulu jeung teh. Turbo mah boro-boro kos Kang Kiki 5 balikan sirup-sirup acang geus eueuh. Eueuh, eta mah. Nya kituna teh mun kumaha beungeut eta beungeut seuseuh atuh tah jadi siga katempo kos nu beunghar wae meureun jadi unu mere. Oh, tuh beunghar sugannya. Nya seuseuh beungeut atuh tah. Oh, Ya sugan pajarkeun nu beunghar jadi teh jadi tara dibere aya bantuan naon ge meureun. Padahal pakai Kiki wae, tapi Nya, teu aku tuh. sugan. Di aku mah di aku ngan meureun pajarkeun lamun nek mere siga eta mah jelema beunghar meureun jelema berada jadi era merena ge meureun gitu. Oh, berarti nu nek mere teh ka aing meureun. Nya heueuh. Oh, beunghar aing meureun gitu ge Nya ayeuna mah geus we teu kebagian mah. Oh, emang ge kumaha? Kumaha tuh? Dan uing nek diberekeun nu nya sarua uing tahun kemarin kita menang. Eta tuh nya bagi ewang atuh separo. Nya aya meureun tuh muncang nu geus nang mungkusan mah. Oh, emang aing kutu air berek muncang. Nya naon deui atuh. Set. Kira-kira Kang rek mere mah tuh made sirup bisa diinum ke buka puasa. Aing muncang aing. Kenapa? Aya di uing, lain sirup nganan. Naon sih? Molto cair. Naon? Molto cair eta nu parake ngeuman baju. Aya di uing. Aing meureun. Di uing aya 2 bungkus. Kira-kira lan mere mah ulah kira-kira nyiksa aing. Nya naon atuh aya muncang jeung sirup eta terserah rek milih muncang apa rek milih sirup. Tapi lain sirup sih. Parake ngarendeman baju teh molto cair apa naon tah teh ngaranna. Oh, atuh aing ngabusa ring siberi kos kitu mah meureun wae jang mamil tadi sia dibere ye embung ada tancana teu kabagian nu mere. Nya mah anu merek-merekna mun teu hidang mere muncang aing emang aing naon sekali mere sirup lain sirup eta mah atuh. Nya cek aing panan lain sirup oko sirup. Apa sirup ge ari kira bisa diinum atuh masalah lain mah ngabusa. Geus we mengan mangkat Pamit ulah. Siapa dibere? Ari penting. Ya syukur. Aku batur tak dibere ge kitu nawar wae di. Aing mah